jeung samsara liat eueuh ragap taya baju hiji lesot mani dahar koreh-koreh cok. Pengalaman boga salaki aing teh 18 kali. Nepikeun ka pamungkas ka urang Arab nepi ka hese ngalengkah saminggu mah. Macak ayeuna teh rek boga deui salakikeun sieun ah. Kumaha sieun teh pokona mah sieun tidak bisa memberikan servis yang terbaik. Da keur jeung tuan torik pamri Gusti Agung. Digan mah di dunya moal aya 2. Sugan mah macak diaranan torik bin bitis. Ayeuna sorangan kieu beberes Gusti Maha Agung. Kudu ka mana ayeuna hayang boga salaki batur mah meuni tatangga nu sabelah Nyi Eni jeung Nyi Ucu. Duh perhiasan lagi meuni reuncem, gelang semet siku. Jual Nyi Ucu make kongkorong aya 6 kilo. Kabila-bila tapi ka bongkok saumur-umur. Si horeng bongkok teh lain ku umur kolot eta mah bongkorong we ka malinaan. Kudu kasaha aing boga salakinya ayeuna ya. Piraku aing kudu di ditu cenah bejana di Cibiru Tongo aya jelema nu ngaran Kabul. Bisaeun moal juga pakeun aing. Tapi aing teh sieun iyalah. Daripada tidak bisa memberikan servis yang baik, daripada tidak bisa memberikan hal-hal yang membahagiakan, mengecewakan seorang laki-laki, lebih baik menyendiri. Lebih baik menyendiri. Sendiri deh. Aing kungsi pengalaman hayang dipikarunya, neangan usaha, neangan kipayah. Jadi bara main suka golodog batur hayang dipikarunya, aing tadi golodog batur ngahakanan jukut. Tadi nama hayang dibere duit, tadi torojol tina boga imah kalakah. Nyai, entong ngahakanan jukut dihareup tuh di tukang jukut mending laremat aja. Tibatan menang duit kalakah diceceleh Gusti Nu Agung. Baru 5 menit. Aya anggur ngagoler di buruan dihakan baru 5 menit. Hampir cebrek. Itu siapa ya? Seperti Punten. Waalaikumsalam. Punten. Mangga tuh. Sate ya teh. Abdi. Asal wow, itu jangan nyum. Abdi mah saha ke bebas. Asa iya, asa wow ya teh. Songo. Upama menang teh Sulaksana teh can ngabecik Sulaksana anyar pinangis saha anjeun ngaran. Upama dipercanten mah anu kahiji Sulaksana nu tadi. Kadua teja sami wae. Oh, jadi ngaran teh bisa teja bisa Sulaksana. Sumun. Ti mana lingi teh jang teja teh? Abdi mah taralingi tos lami ambeien. Janten nangtung wae. Ieu teh punten wae abdi teh nu mawi jauh di Jugjug. Angang di teang? Angang di teang mangga. Terus pasti bakal kadinya pi omonganna geus moal salah. Abdi teh bade naon abdi ka dieu teh? Abdi mah nyuhunkeun tegas we bade naon abdi ka dieu. Anu kudu nanya teh abdi atawa ente? Atanapi urang wae silih tanya. Nah, itu jika nama hade anu kitu. Janten kieu ieu teh. Sumuhun. Ari abdi teh gaduh dulur. Sumuhun. Jenenganna teh Baraya. sumuhun. Set kebul. Set kebul. Dupi maksudna? Tak ari anjeunna teh tos lami bubujangan. Terus? Terase bubujangan. Oke, itu ada begini ya, ada 2 alternatif ya. Siapa? Jadi bubujangan itu ada bubujangan sebagai pembantu, itu bujang. Sumuhun. Dan ini ada bujangan yang seperti lelengohan, itu mana yang arah mana yang Anda tuju? Rupina mah aya nu dituju abdi mah. Namun maksud teh kieu abdi teh gaduh saderek jenenganna teh cep kabul. Cep. Dugi ka ayeuna teh teu acan gaduh bojo. Eta kumaha raraina? Nah, keke ieu mah magi ayaan raraina mah ayaan, sumpah raraina ayaan. Oh, ayaan. Upami dugi ka teu aya rarai mah abdi ge mah wantun ka dieu. Terus ngam nawis gitu. Tah ngadangu-dangu saurna nyai teh Rona leres. Ai Rona mah nu jaga malam. Ieu mah randa nu kaceluk ka kandang
acana pria. Oh sumuhun Sumuhun. tah jantan atus jelas gitu mah jantan nyai teh rana Sumuhun Rana. anu pada malah dagang paria gitu mah Sanes sedang mencari seorang pria pria. Anak kan pria. ai anak malah ya Oh, mun eta mah sanes anak nu ti jonol ieu maksudnya. Sanes. Anak salira. sumuhun tah manawi gitu neng Muhun. Dah mending nyebut Neng sumuhun neng teh anak munding eneng Anak kuning mah eneng, anak muda belok. Sumuhun. Anak wakabul bayu. Rupa teteh. tah hari maksudnya gitu ya teh sanaos jenis nama teu acan terangeun tapi Muhun. nekat we da abdi mah watir Watir ka saha? sumuhun ka kabul teh kabul Le, tong gampang watir kan itu dari ka eta itu watir aam. ieu mah watir Aduh. kabul saya nu watir kabulusan Oh, kabul teh kabulusan. sumuhun manawi sareng manawa Dah, tuh biasaannya karena bahasa Sunda. naon tukang awi di babawa tah Manawi sareng manawa. tukang awi di babawa tah Kayak dibawa ka mana tukang awi watir temennya. apa kabul nu tadi teh ya Tukang awi teh. Sumuhun. Terus kadang yang sareng wakabul tukang awi. tah ai maksudnya manawi gitu Asal minang manawi. manawi katampi dah kabul panjang nama kabul manawi Oh, kabul manawi bin. muhun Bin susuganan. muhun tah sugan sareng sugan cenah pangmilariankeun batur hirup dah Boro-boro mana angkeun batur kuring ge butuh keur batur hirup. ari upami batur pae mah seueur jeung ge anu ese teh batur hirup tah nya anjeunna teh Minang Saraya Mohon. ari saur abdi entong boro Minang Saraya sanos Minang nu sanes ge Abi mah pamiminang kabau mah kersa. eta tiasa eta oge da anjeunna mah jalmi bebas tah Sekali-kali minta duduk emas. pangmilariankeun ai saur abdi mangga wae Mohon. nya ngadangu di dieu Mohon. saurna cenah punten ya nya acah teh nya acah saja deukeut teh Ah, eta mah bade acah bade ici bade acuh ge abi mah teu asal bade ucah aceh lah abi mah. mohon acah meong tah saurna teh nuju lalagasan Nyati ate sok. ieu montong mewek mesti dicekek ya Pariogi kauning abdi panglayar galak ya abdi mah jalmina gampil pusing Sanya mah abdi mah terus terang ijid ka panglayar teh. ngan Sabab panglayar itu kadang-kadang sok jadi pengkhianat. sumun ya kan ijid abdi kenal cakat sareng Pak Ijid moal naon tenang Pak Ieu mah ieu nya pergaulanana luas ge seueur kenalan. jarak dua bumi teh Pak Ijid teh Pak Ijid teh. mohon Seueur tah kenalan. nah ieu teh kinten-kinten upami aya kesempatan Heeh. tah bade diamprokeun kitu manawi deui wae abdi mah Duh, kumahanya ada ari istri mah ngade kudu jeung dipiceun ari ai kudu istri nu balaka mah meni asa asa ararisin. oh jantan istri mah dipulung sang dipiceun Mohon diutahkeun asa kapeung. rupina ieu mah kana kemungkinan siseureurna mah dipiceun ye margi upami ninggal bentukna piceuneun ye Kek kieu. Abdi bade naros ka salira. Mohon. Eta kinten-kintena wujud saya apakah kira-kira meyakinkan untuk orang yang tadi Anda bicarakan? upami ninggal cep kabulna mah da anjeunna mah teu pipilih Tapi pilih. dan ningali entok ge upami teu ditahan Cigana sama kabruk. tah kitu Terus? tah ieu upami eta bade ditepangkeun kitu abdi mah nya komisi we lah Kehala kudu komisi teh maksudna upami kieu mah itu bade minangna abdi bade ngalamar abdi sabaraha juta pengen kana ayeuna usum diskon. Eta mah aya diskon ya, bukan diskon mungkin lah karumasaan eta mah. Sumun, itu ge jelas tujuanna mah bade Minang. Bade Minang, Sumun, sareng saya saya. upami nikah di Pinang we ku itu mah jelas. Meme di Pinang ge euceut teh geus beye buyata komo di Pinang. Ka beda-beda teuing, itu ujang teh ka dieu teh bade ngalamar atau nepi bade modaran. Nya ya abdi mah mana we nu sempet ya. Tuh, milihkeun. Ah janten syarat-syaratna nu dipika hoyong pamagat teh nu kumaha? Jadi kumahanya dah hari abdi mah nenek teh kabul teh kedah uningan heula riwayat abdi teh 18 kali kawin pamungkas ka orang Arab. Eta kira-kira na kumaha apal meureun orang Arab. Perban gitu cukup sabeungkeut gini. Tah eta mah kantun diwartoskeun ku abdi. Jadi wartoskeun kumaha cengan? Mun diwartoskeun ka pakabulna janten
Pak Kabul mangawe nikah sareng itu mung kedah tuang perban sabaraha beungkeut tadi teh. Keun kemana we masing-masing pabaliut. Aduh, Urang sami-sami teu paham ieu mah. Upami aya palai. Da jodoh mah kedah kitu kedah pakucut mimitina. Sanes aya upami aya palai uningan nya di rumah sakit Bogor. Ngobrol teh kieu. Pasien sareng pasien teh kieu raracu. Tah kitu. Hare-hare. Ya mah ka bade ngalaman ka pabaliut kieu nya. Eta teh sok dilihat tah, aya teh cai tah. Mohon mangga cekap duh. Jiganya. Mohon duh tah cai tuh duh. Duh mun ibak mah ya sekalian. Kayak atuh nu serius kumaha ya teh? Yen tanu serius teh sakali deui. Sakali deui. Sim kuring teh kajurungan ku kidulur. Kidulur. Cep kabul. Cep kabul. Wa kabul. Wa kabul. Wa aya wa yang cep teh Aya wa yang cep anya jalmi bebas. Upami Urang malang mong teh. upami nuju seueur artos cep. Mohon. Upami nuju tunggara wa. Mun ngan seueur nama wa. Duka hanya nama. Hanya nama udah kitu sifatna. Tah. Bari milarian pijodohan. Kasawe ngajodoh nama sora anjeunna pokona sasi-sasi ieu kadang ngajodoh. Kasawe teu aya eme ge wios. Nu mawi abdi tos papai. Aya eta ge eme. Lajeng Di Garut ngan emena teu karasaeun. Duka kumaha? nolak. Ke cacak me teu daekeun kumaha abdi. Aing nu mawi abdi milarian anu sana pun eme ge. Nu mawi wantun ge da abdi yakin. Ke. Eta tiasa uninga me nolak berdasarkan naon tah data-datana. Apaan wabi ke ditaros lamun daek sok ngomong daek pan manteu medi deui itu Ari abdi mah kumaha nya panginten abdi kayan abdi dianggap sana tun me nya teu naon abdi mah ridho nu penting mah barudak bisa lebaran. da kadang ridho eta beda ridho mah dipepeg gua abdi mah bade kumaha teu ridho atuh Ieu teh ke saha jenengan teh nu rasa saha teh? ulan boro-boro batur abdi teh terang saha jenengan abdi abdi teh teu gaduh KTP teh ku eta we unggul teh terang jenengan sorangan. Ini halus mah kieu mah ngaranna Sadis bin Ahmad. Manggi da sadis jalmina. Abdi mah mangga wae naon oge. Oh. Tahoh ge tiasa. Jadi buntu. Sumun tah janten ieu teh atuh syarat-syaratna nu dipika hoyong kumaha cara oge teh. Ari abdi mah kalalaki teu menang ku harta banda. Teu cukup ku harta jeung dunya berat teh lain mana eta abdi. Kadang eta rek manggulikeun samping rek manggulikeun kabaya moal burung ditarima ngan abdi mah teu menang harta. Atuh cenah rek abdi rek manggulikeun gelang moal burung ditarima ngan saeutik abdi mah teu menang harta. Rek manggulikeun TV radio teu abdi mah teu menang harta ngan kadang eta aya kanya rek manggulikeun kulkas sok. Ka abdi mah abdi mah teu menang harta nu penting asalnya aja jeung deudeuh kadang eta rek manggulikeun imah perumnas teu naon. Sok jawab atuh leun ceuleumut wae. Tuh. Janten aya nama abdi tos jelas. Terus jelas kumaha? Cocok. Cocok. Sumuhun. Naon cocok mah kayak da. Da itu ge teu manang, itu ge teu manang. Kajeun tingseng jadi we. Teu manang nanaon itu mah. Itu mah teu gaduh pandangan jamina. Anjeunna mah asa kasebut teh ku batur ka pamajikan. Ulah nepi ka tieun teuing. Eta mah rek bager rek henteu anjeunna mah kajeun we lah. Asa hoream abdi mah jadi awewe dijeun tambah lumayan. Sanes tambah lumayan da percuma atuh bager teu bager da anggar ku si eta mah diteungeulan. Gusti Nu Agung jahat. Diteungeulan ku lemas. Ke. Diteungeulan ku papatah. Papatah kumaha? Papatah rancang abdi. Sidana patah. Jantan. Aduh. Kumaha ieu teh? Cek abdi ge lamun dek ngalamar, ieu kumaha bade ngalamar duka diri unggul tatangga ge sale serian. Nah kumahanya da euceun mah kumahanya ka Om Hang jeung masyarakat teh carong mah ka euceun teh sanyana mah narariung biasa we da. Dugi karonghok dina janela dina panto nu di kolong. Bebas euy. Ampun dia mah. Tah kantun urang tangtoskeun ke dintenna, urang tepangkeun heula. Sareng ieu wakabul teh. Tepangkeun tos tepang mah eta mah nyangakeun. Duh abdi mah sok rada keung ari sieun sok begitu tepang Da sanes jurig make keung. Da boro-boro ahi atuh abdi ge keung salah teh mah. Tah akang keung. Ieu mah ka desa teh mah nglamarkeun nya biasa we lah. Ngarah perelek. Ngarah paleleuwih mereka. Da teh mah jumrit mung gitu. Naon margina lebar ku wakabulna gitu. Da cita-cita teh engka hayang ketong waka nikah. Keun sataun ieu mah heula urang nyobaan di air keras. Keur hiasan. Tapi cek manehna abdi teh keukeuh we cenah. Hoyong gitu nu mawi keukeuh jeung alim ka batur hoyong ka nyai keukeuh. Tah uningan ti mana ka abdi anjeunna?
ti abdi. Ari anjeunna mah da teu gini kantos cenah ningali nuju nyai angkat ka pasar. Mohon. Tah anjeunna kalarasan waktu saya masih kena jantan pasar. Maksud teh masih didamel di pasar pernah. Nya ti dinya mah kaedanan. Ti dinten-dinten kaedanan beuki naik kaedanan duit ka ayeuna mah edan. Anu ngalamaran ke edan geuningan eta diuk dina bupet lain dina kursi. Nya kieu we sami kumaha atuh da. Tah kumaha jantan teh kapastianna teu aya ti tadi ngan tatangga we ribut. Jadi buntu kepastian abdi kada bingung ayeuna sarua aja meuli ucingna jero karung. Tah bisa bat ucing tiasa anjeunna mah. Da pugu jiga ucing. Buah-buah teh sabombromnya kitu mah. Buah-buah ngaji ucing. Syuk rupina. Ngaji uci. Buah-buah ngaji ucing beureu nya. Nya mugi-mugi we. Sieun jeung tumal. Teu wios-wios nyai. Ngaji uce. Dah, teh sahan gogorowokan. Itu ngalamar di kating Cileweung kieu kumaha itu? Biasa di mah Hansip pertahanan sipil. Cek abdi ge upami bade ngalamar kedah tenang. Sanes tatang ngaronghok kieu ieu mah Dapat buat mamatahan abdi apa nu ngalamar teh di. Abdi teh ngalamar. Poho deui. Apaan jauh di jugjug angan ditang teh aang teh datang ka dieu teh maksud aang teh ngalamar abdi na aang teh betul ka kitu meni aang. Rasaan teh lain dek ngalamar. Da puguna mun itu aya nineung seutik-eutik acan ieu teh. Aya rek ngalamar dikeun kariged kieu. Da ieu teh upami nurutkeun hate mah jumrit hengra balik. Dan ingat ka kabul ieu teh. Nya hari abdi mah kitu aang lah dulang tinande. Ya kumaha nya. Naon ke kumaha geletuk. Kumaha geuning pribasa teh kumaha Mun geletuk. kumaha geletuk dulang mah teh mah. Kumaha geletuk batu gejebur di cai. Mangga eta malah kumaha ke kumaha behna. bade digeletukeun mangga batu mah. Itu jalmena beunghar sara. Ari disebat beunghar da puguh jalmi teh kaya. Mohon. Mahar ya kan teh. Mohon kuat. Kumaha? Sanes beunghar teh kaya. Disebat beunghar da puguh jalma teh kaya teh teh. Mata kabir ada curiga teh. Saya bingung. Da eta we upami amang ka Jakarta, tuh dia orang kaya, kaya monyet, kaya ini. Jadi amang bingung. Sanes abdi masuk iis teh abdi mah hayang teh nu satahap. Ari bilih beunghar make aya perikos bonteng ngalawan kadu, pacikrak ngalawan merak. Mohon. Uning ngabonteng bonteng aya sabelut ting kadu. Cumun, eta ge upami teu dipisah ku gedang mah da. Aya nu cilaka teh upami teu dipisah ku gedang mah. Uyuh ada walu mengadon lalajo. Aduh. Tapi tomat nyapi. Satu sok cari atuh kayak Sok. Jadi lewat atuh samakna. Mangga sok. Syukur atuh meureunna mah tinggal kieu tah anu tadi dicaritakeun basa Kang Ibing rek kieu teh ya diperdi ku kuring kumaha Ari tadi teh rek nanyakeun naon atuh? Eta Kang Ibing datang teh buru-buru teh rek nanyakeun naon? Nya pan tadi teh tos ngadatangan nu dituju teh geuning wakabul teh nyarita cing pangecekkeun awewe. Lain naon tadi teh jadi ka babawa ieu pangecekkeun Nya tah keur pijodoheun pan kitu. Nya kitu terus Terus we eta mah. Mangi aya daekeun ari ngomongna mah
ragu-ragu kan jigana berat karena daekeun nya syukur eta ge geus nyarita eta ge nya kalarasan cenah Kang Ibing abi tos lami teu neungeulan jelema nya syukur we atuh ari daekeun mah lain ari Kang Ibing semoga keur pekahna nanyana we teh naon heuh nanya teh bangker kawin dek dikawin lain apaan cek itu teh sok wae cenah mangga abdi mah da teu duit jelema teh henteu terus teu asal nanyaan maka dia ulah barang bawa tentang maka jeung mawa cau mawa hayam eta mah cenah geus bosen jadi geus nekat we lah pokona Kang Ibing teh rek ngarumah tangga kumaha ieu teh heuh nanyaan teh nu mana teh ieu teh apaan saya teh enak teh ka dieu teh rek nanyakeun nanyakeun soal itu awewe itu teh hayang gaduh salaki cik nah di dinya aya kerteg ke jadi pabaliut yeuh geus dimimiti anak teh pugu apaan saya teh dititah pangneangankeun pijodoh kusaha teh wah kabul teh ayeuna aya tah ngan tinggal sagala-gala ge ceuk manehna sorangan ulah meuli karung di jero ucing dibalik dibalik ana mah dibalik ucing kelaparan mah karungnya dihakan karung di jero ucing bisa baru kana daging ucing reo bodoh tegalagar hukum tanya karungna saeutik karung garing sabaru kere tah jadi kitu tah ayeuna mah kari nanyaan kari amprok heula satuju atawa henteu tah ari cek saya mah geus satuju ya. Rek neangan kumaha deui da urang teh kudu jujur mah payudeuk kanu sajen mah bingung nyaritakeun diri sorangan gitu mah jeung Kang Kepot geus rupa-rupa we sasih saha mak jeung anak emak aya naon deui teu aku lali deui teu aku lali deui kana sora abdi ente bungsu ente bageus lain bungsu cikal bungsu da boga deui kejeng nyebut bungsu sagala nya ai mah kunaon sok saja ngabung-ngabung diri lamun didengekeun rumpaka mama jiga nu ngan ngagugulung ka peulih jeung ka sedih we saumur-umur kunaon dina lamsa hirup mah tenang beda jeung batur beda na edana batur mah geureus mama meuni goreng kieu palebah dieu mah urang kudu tumarima kana kadar anugerah ti Nu Maha Kawasa sanajan mah goreng patut tapi mah teh hiji kabagjaan
mate benang disebutkan bakal menang beja anu bahagia kok iya. Anu bener nih. Sabab mate benang disebutkan bakal kagunturan madu kargaragan menyan bodas. Aya naon kitu? Mah hayang menyan. Menyan. Heeh. Menyan jang naon? Nah, Menyan kabagjaan. oh, jadi menyan teh mawa kebahagiaan ka urang gitu. Kieu mah apal meureun abdi rarandaan. Abdi teh geus 18 kali kawin. Nya. Tah abdi teh mah abdi teh menang milik menang beja anu baris ditepikeun ka emas sabab mate burung palung bodoge-loge indung abdi. Nya burung. Indung nu ngakandung 8 bulan melendung ripuna kalangkung-langkung tapi indung teu pudung da geus takdir tinu agung. Ya puguh beuteung na melendung. Ada puguh melendung. Cecekan teu melendung sakieu komo mun melendung mamanya jiga balon gasnya berenang. Coba. Nya. Mak, Ya, kieu mah abdi teh kadatangan semah. usaha. Lain ku saha meureunna teu make ku atuh. Nya saha? Tak. Semahna. Tah semah teh nu erek mere kabagjaan ka abdi. Oh, gitu. Tah abdi teh rek bebeja ka bapa, ari Nya bapa ka atuh. bapa. Ai boga jodoh mah kudu terang-terangan kan jadi koplok ekolot ka bapak maneh. Nya eta mah pan segala rupa ge abdi teh meureun kawin teh moal bisa juga kawin kitu wae da masih keneh bapa jumeneng keneh meureun kudu diwalian. Bisa tuh puguh atuh tuh bapak maneh tuh keur ngagecuk wae. Tidak aku abdi kawin kudu diwalian ku munding onaman. Nyakeun wae da maneh mah pantes atuh diwalian ku munding. Nah make pantes. Da teu beda jeung munding di mana. Bener. Ayo. Di mana ya bapak nama? Aya. Pak. Bapak. Oi. Nyaho dek oge samemeh ilaing datang teh nyai dewek teh heueuh geus aya beja ti sobat. Geus nepi ka bapak? Sobat bapak teh ngaranna si Ibing, Nya. Kabul, urang Malangbong. Kabul. Itu sobat bapak kabul teh. Heeh. Astagfirullahaladzim. Eta pisan bapak. Kedengekeun gara nyai. Nya. Ari nu datang ka imah mah teh da sebut ngaran sada jamana teh pabaliut ngomongna teh teu ka kaler teu ka kidul teu ka luhur teu ka handap mata klieur ka Bandunganana. Asa. Heuh Ibing teh nu ngomong kitu mah. Ibing anu jiga badak nyum. Ai kabukina teh tanuh domba. Eta teh. Oh, da ngomongna mah kita make jeung kabul kitu cenah. Wa kabul abdi mah da can apal wa kabul teh nu Pokona mah mah. deka Kabul, deka Ibing doa wae deka sebab eta teh dulur urang. Anu penting Jeung tibatan urang kawin ka batur mending ka dulur urang. Dipaehan oge ai ku dulur mah. Sia teh. tapi bapak ari cet paribasa geuning ari kawin jeung dulu mah dina pondokna sok panjang pi pasehaeun. Ai kitu. Ai dina panjang onaman bakal ngarakeun duduluran tapi ieu dina pondokna. Kumaha ya Ai soal kira-kira? pondok mah keun bae jodoh pati bagja cilaka lain aturan urang. Heeh. Lain urang anu boga. Jadi pokoknya singkatnya bapak doa weh. Doa ka saha-saha ge. Bakal mere restu abdi bakal dikawin. Heeh. Syukur bapak. Tak kitu nyai. Kumaha ijem teh da aing ngonang seni pan urang teh maranaha. Kumaha lamun maneh we ngengklak sorangan di buruan. Itu naon urang edek kaul, dek nyinden. Di antarana nyinden kumaha? Oh nya nyinden mah lagu naon we dangdutan aya. Sing sok bisa teu? Oh nya bisa. Ci kampek. Cing cing cing. Aduh pusing, teu boga beas. Aduh bingung, teu boga duit. Oh dangdut itu nya. Dangdut. Sing sok balik kenangan euy. Tukang gedangna bisa mah nya. Sing sok. Aduh bingung. Ya udah atuh balik deui ya. Oke lah. Teu dijak teh kana tatapakan ieu. Cing kumaha. Aduh bingung, teu boga duit. Aduh bingung, pikiran dia. Mabuk hidut. Mabok lagi. Merenang. Ya mabuk hitut segala. Da bapak maneh hitut wae. Oh, palingan mabok. Tak gitu apa mending si Mas napa kaulan itu neundeun ka dedeh nu nakanya akan jadi anak we nya. Ya kitu aya mah ai tuning. Saha? Rentang-rentang euy. Itu. Tah eta lain anu mana tah di antara anu dua. Anu make jaket hejo anu datang ka abdi mah tuh. Anu Anu diharudum sarung eta. anu lega tarangna. Heeh. Oh, Ai cenah mah Ibing. cek batur mah cenah Ibing, anu teh. lega tarang masuk motekar. Da profesor teh teh. Ngan perdomaan. Oh, eta teh profesor. Tuh geuning. Siap ling ya.
alhamdulillah wa kabul nuhun ulu jang sumping oke jang ibing nuhun ah mangga tuh calik Ma- nah si manu mangakeun Alami heulaan geuningan. Pak jeung abdi ge kieu tadi teh Pak mata lieur ka abdi ge. entong make jeung lieur-lieur mana teh kudu bisa adaptasi jeung boga lamun boga salaki kanu kitu Oh jadi lamun salaki maneh keur lieur teh heug maneh nginum atuh nambahan lieur meureunna. beduanana jadi eta teh sareuneuh saiga kitu teh ngaranna Taina mah ulah kapalang Kang Ibing. Jadi panglayar geus sakalian pangankeun rumah sak kuring mah eran. Atuh rek sakalian dikawin Kang Ibing. Baik. Ridho. kumaha ieu teh maksud jeung tujuan teh wa kabul sareng jang ibing teh Sok teh Kang Ibing wakeun ka pun Bapak anu caritaan tadi teh ya. Sok buru caritakeun. sok jang Sok engal. Abdi hayang gara nguping. Atuh lendehem wae atuh. Pok atuh. janten Biasa. ieu teh langkung ti payun nuhun kirang ti tukang ampun ieu bawa-bawa nyerep ieu ilmu aing ieu teh nu mawe sumping ka dieu duh aduh nyucuk galur saur nu kapungkur mapai tapak buta Tapak nu baheula. anu ayeuna ge teu tapakan cicing atuh maksud teh kieu sumuhun cing Bapak Cepot kali Nyai Imas. ami Amin. kami ijem Mama, Mami tante. mohon atuh salajengna ieu tuang putra anu kalintang rarawisanana Tuh dari tadi deh kieu we, cemerlang teh ka mana wae. kapungkur ieu teh Bapak Cepot simkuring teh kantos nalek ka tuang putra sumuhun ari singkat nama ieu simkuring teh gaduh simkuring teh bade ngadugikeun kereteg hate masyarakat di daerah simkuring Maksud nanyaan teh nanyaan. oh mohon bade ngadugikeun kereteg hate na ieu rerencangan simkuring Supaya anu maksana mah supaya tuh tadi teh. supaya anu tadi teh Tepikeun maksudna. tah janten maksudna mah gaya sanes bade mileuleungkeun Keun. Kak. kasawae kumaha ieu teh bingung gerak pek janten kieu simkuring ieu punten udah diganggu simkuring ngamuk ya sekedap deui Saya nama Pak. Talek kesini aku si Ma we ditalekna. cing ditanya we ku ijem mah ieu mah Ma talek kali itu. maklum meureun aya ditanya ku pimitohaeun mah Sok rada geumpeur, Sok bari rada mocelan geumpeur. ieu aja. nya kuring atuh nu nanya. Sok. Hapunten gitu, kieu ka jang balingbing kitu nya. Aduh. tah ieu Iya. ibing ijem ibing nyaho ibing ibing abi teh ibu kejem Oh, ibu bangis. Bae nyebutkeun ibu kajam. ai ibing teh ngiga Igana. nyana jadi igalna teh iga jaipongan Jaipong pletuk pletuk. tah kitu tah eta mah tanya nu bener Sok talek ku Ma. Apunten wae jang ibing ieu teh mate bade naros ka sarirapan jenengan kitu. Dongkapna ka payuneun emat teh naon adu dimaksud. Naon keperyogian ujang pak prek baca belaka hareupeun emak ulah didingding kelir sindang siroha. Teh dina waktu ieu naonna disabar bejakeun wae bejakeun atuh bejakeun. tepat lu mampang nah itu jadi kieu itu kumaha ieu Atuh, Bapak teh sing berwibawa atuh Pak engke. Yeuh, engke abdina geura moal dibenerkeun kudu jadi salaki. Bapak sing berwibawa di hareupeun calon minantu. Kuringnya sok balik kasimaan sok bapak Sok, nawe sok. kadinya. sok atuh aya mah ibing anu nyarita Nah, kitu sok atuh. eta mah rek pidato ngeunaan mikeun piala anu mah mangsarahkeun naon eta mah Nya saan menang juara gitu. Oh, ieu teh do makap. Sok jelaskeun atuh sok ku Ang Ibing, sok ku Ang Ibing. mangga janten rupina mah Dibujeng enggak? supados teu kagok Tah eta. bade nganggo basa Melayu we Mangga sae. tah kitu anu langsung eta pisan Supaya lewe eces lah Kang Ibing lah. pertama-tama sanes Bapak mengucapkan kebanyakannya terima kasih atas diberikannya waktu untuk Cumarita di sini. Di dalam ini kesempatan, Bapak Saku Kokolot dari kampung sini mengharapkan semoga lah pemuda daerah sini
ada kemajuannya baik dalam bidang olahraga maupun polinya. Ijam ti sastrawan ya kade. Iya teh. ngalamar na jadi kana poli gitu nanyaan Kang Ibing ini bagaimana sih? Kang Ibing teh mau ingin agar atau gimana? Ini jelaskan dong pada saya. Nah, justru itulah kemaksudannya. Jadi ingin maksudnya agar supaya ini Maksud nama panginten urang canak kue ringkesna, Ringkes? sim kuring teh bade ngalamar, ngalamar ieu pun kabul mika hoyong ka putrana Bapak Cepot. ta eta Disangakeun hatur nuhun eta nu ditulis. upami Upami teu mangga urang riributan dinten sim kuring tok pati jiwa rabut. Jawa aduh, kita rek ngalamar. Piraha yang ngalamar jadi karena sampah. Alah bararingung ceuing aing. Kumaha tuh Ijam ayeuna mah maneh we atuh. Ngan sim kuring teh teu barang canak. Malah mah bade nyanak di dieu. Da kitu ada sim kuring. Sing mah masuk mah hareup gama jelaskeun mah. Bade ieu teh anu sabenerna teh bade naon maksud teh? Bade ngagarong atau napi bade sok ku Ijam. Bade nyopet. Ose, ngibing lah, enak mah tong kawin urang ieu lah tuker ieu lah. Tah malah Cincin. ari kanggo nikah mau panginten kewe ka payun terus aya rezeki. Mohon. Oh, jadi mau tangtos ayeuna. Moal. Kumaha tuh sim kuring parantos mencit muning. Ieu mah bade nyangcang we heula ti payun da tambang mah tos ngabatun. Yang naon sih? Sumon ieu tuang putra supados ulah dipasikeun ka batur. Ta eta Oh nya. eta. Cirina naon tah kami? Upami parantos dicangcang ulah bikin ka batur kedah ka saha atuh masih keuna. Nya ieu ka pun kabul teh. Oh. Malah upami saur bahasa barat mah gaya hoyong tuker cincin. Ta eta. Oh nya. iya. Pokok urang kota teh ya Oh, bapana. apa anu teh ditu tapan pamere cincin ti urang mere tulung kerer. Sarua ya lamun ditu cincin ti urang ge cincin dituker cincin teh aya ngaranna. Tuh kitu cenah. Jadi dituker hili. Oh. Mun itu ngarti ikos mutar ka kota wae. Pelni, Nah, iraha pelni tuh. Cooper. Ini Boga bapak teh. itu cincin ti urang bangkong. Tuh, Itu sae. geuning teu burung nemrak. Sok we terus tungtungna aduh ieu mah aya Sok bahan. lah beuki lah mah beuki riweuh sok lah. Nah, bener. Aya bahan Iya, diopna mah iya. ieu mah. Terus Tah rupina mah kitu. lain deh ku bahasa Indonesia. Jadi kemohonannya adalah kita ini Kemohonan dengan kemaksudannya itu sudah jelas bahwa mau menukarkan cincinnya dengan aliknya. Aduh. Dari putra bapak ini cincinnya mari bertukar-tukaran gitu. Malah untuk mempererat persaudaraan jangan kepalang tanggung. Iya, apa tuh? Tidak hanya putra bapak dengan Pak Kabul saya yang tukar cincin. Iya, jadi Mari satu kampung kita yang punya cincin masing-masing kita tukarkan. Jadi sararea cenah. Sama masyarakat urang. Jadi masyarakat urang sarana teh kudu tuker cincin. Dengan masyarakat daerah saya. Daerahna cenah. Jadi betapa ramainya tukar cincin ini. iya. apabila Upami dilaksanakan. Ya, upami Ayo teh. mah sapertos basar ya. Besar ali we. Tukar menukar cincin we Ya, gitu lah. Sip, janten eta cincinna di Jika tulaan heula ka nyanyai eta suang. nah dasar kana suang atuh. Apa nek ditukurkeun jeung cincin? Hah? Cincinna rada ge da meureun beratna. Heeh, teh ditu mah cincin teh mana mah suang. Soal teh eta aing tetangga ngarentogana itu urang mana teh atuh Nya eta tetangga jeung bea cing naon. Kita Eta tanya biasa mah gitu. kayak gampang nukurkeun beas mendaya baju urut ya. Eta teh tukang sayur. terus rupa-rupa pisan di urang mah nya nih. Kamonesan tapi teh hiji-hiji keajaiban teh aneh. Heeh, kitu. Sagar rupa pasuanan yang urang ulah direncana hirup. Ulah direncana urang manfaatin lah tuh aya mah. Urang manfaatkeun. Mah Jangan atuh aya kitu hikmahnya. eta mah. Nah, kitu atuh sae wilujeng atuh. urang tunangan we malah nya. Mohon saya dupi cincina iraha. Nya. Ah, iraha we eta mah sagadukna.